Ta'rifu apal anjeun fi wujuhihim dina pirang-pirang wajahna jalma-jalma hade nadorotan naimi kana cahaya kanikmatan atawa bahjatan naimi mencrangna kanikmatan wahasanatin wahusnihi jeung alusna itu wajah hasanatin husnihi eta teh wahusnihi jeung alusna itu tanaum wahusnihi jeung alusna tanaum tadi janten ieu teh hitobna teh kakangjeng Nabi terang hitob mitur nyebutkeun anjeun kan Allah teh ta'rifu apal anjeun tah anjeun di dieu teh Kangjeng Nabi. Jadi saur Allah anjeun teh Muhammad bakal apal bakal mengenali bahwa wajah-wajah ahli surga mah mencrang henteu kuleuheu engke teh nya mencrang atuh kumaha we henteu kuleuheu aduh kakumaha engke mah bakal mencrang we katingalina teh ahli surga mah wajahna teh beda jeung ahli neraka yauma tabyaddu wujuh beurangna wah hideung cakeung di tempona ge geuleuh gila sieun ahli neraka mah jalma anu teu ariman mah kafirin. Jadi saur Allah anjeun teh Muhammad bakal apal bakal mengenali bahwa wajah-wajah ahli surga mah mencrang pinuh ku kanikmatan. Ayeuna we tong boro-boro di surga di dunia we, da di surga mah hese ngabayangkeunana nya. Sabab kanikmatan surga mah moal bisa dibayangkeun. Teu bisa kieu mah urang nikmat surga teh urang bayangkeun ieu nikmat surga, kieu jiga nama tah teu bisa. Teu bisa dibayangkeun nikmat surga mah. Sok ngabayangkeun kanikmatan cik sok pang nikmat sok bayangkeun naon nu bikin bahagia tah lamun ngabayangkeun kanikmatan eta teh di surga mah moal bisa kabayangkeun bakat ku kacida gede kanikmatanana nya moal bisa kabayangkeun tah tong boro-boro di surga di dunia weh sok jelema anu gembira wajahna kira-kira kumaha ekspresi wajahna nu anu meunang kabungah wajahna bakal ceria katingalina teh nya henteu kumaha lah henteu merengut mun ceuk basa Jerman Manon Jaya naon pangna wajahna ceria berseri-seri sabab manehanana mengekspresikan kegembiraan menang kabunga komo menang kanikmatan naon surga bakat ku bunga menang kanikmatan surga wajahna ge hurung caang keteh kitu de alki de pajak paham